Bah, pecah aing yang diala sih teh. Assalamualaikum baraya kumaha daramang. Ayeuna urang nyieun videonya nyata dina raraga ngalapecai blog-blogan anu kaduanya ngalapecai anu disebut sawi lamun di kota mah, tapi orang Sunda beda nyebutna nyata pecai gitu. Jadi pecai ieu teh umurna teh nya ti mimiti dipelak nepi ka panen kieu nyata 60 poe atawa disebut 2 bulan lah. Mimiti melak terus diobat terus diurus pakai organik terus dipanen ditilas atau dikupas pakai pesonya terus diasupkan kena plastik terus dibawa karena mobil karena kendaraan nyata dibawa nanti ke perkotaan gitu semodel pasar Caringin nu aya di Bandung jeung pasar-pasar lainnya lah anu aya di kota gitu. Nah pecah ieu teh salah sahiji mata pencaharian di kampung urangnya nyata di kampung Marga Mulia tepatnya di Desa Mekarwangi gitu Kabupaten Bandung Barat. Jadi pecah itu salah sahijina mata pencarian urang gitu. Beda jeung di kota kan, di kota ya pabrik buruh pabrik di urang mah tapi melak nu kieu gitu. Jadi hasilnya dijual ke pasar ya alhamdulillah lah lamun misalnya kebenaran harga alus menangna loba ya alhamdulillah lah timimiti melak nepikeun ka ngalah gitu pagawean nuku urang geus di lakukeun nya dikorbankeun lah kagentian gitu alhamdulillah. Kenaon mang eta mang? Meukeut teh. Keur pecai mah. Tingalikeun di alus-alus ieu yang ngalap pecai mah. Aduh. Ieu kok orang Bandung mang digenah-genah ieu ya. Bareki urang Bandung nya beuki pecah. Bareki gitu. Pecai ieu salah sahijina tina pertangkalna aya nu nyampe sakilonya rata-ratana nya. Tapi kumaha pengurusan oge sih. Da urang teh tumpang di nasi udang buat takwa. Nah jadi barengan kitu nya. Nah, hatur nuhun ya kanu tos nonton tos heula video ayeuna nyata dina ngalapecai vlog anu kadua insyaallah ke aya vlog nu katiluna nya. Doakeun we sing panjang umur sareng sararehatnya sadayana. Tong hilap like, komen sareng subscribe channel ieu meh bisa berkembangnya bisa nyieun video anu selanjutnya. Oke? Nah, berhubung ayeuna kebon kopi keur buahannya keur bener hejo. Doakeun nya panenna sing hasil
sing loba sing hargana sing mahal. Oke, insyaallah vlogna bakal aya ngalah kopi. Tah tong hilap subscribe-na di tekennya loncengna weh dibunyikan, oke? Atur nuhun kana tos nonton. Sing salamet sing calalager nya pokona mah. Antosan we video salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.